Jabang Karang nanaonan sia kalakan nyerang dewek. Aya naon sia balik-balik kadon nyerang dewek. Montong loba bacot bantar gede segera siap-siap sabab Andika dina poe ayeuna bakal dipodaran ku dewek sia. Rasakeun yo hiat besaat jebrot koleang kublak tobat Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita si Jabang Karang. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuring dina medar cariosna leuwih sumanget deui sareng mudah-mudahan sasieur sabeuneureun tiasa ngahibur kaum dangu di mana bae ayana. Mangga ayeuna prung cuang kawitanan. Koleang kubrak lima lalaki teh waktu harita geus nangkarak bengkang dina lemah bari tina ujung sungutna teh keluar getih ngalai haneut keneh. Rekomah sok masih kena sanggup atawa geus hayang dipotong-potongkeun kokon teh ku dewek sia. Udang sia, udang. Benar sia, udang. Kawat sia. Kaluarkeun kemampuan anu leuwih hebat deui samemeh ku kuring duaan ditindakan ieu teh. Ceuk Kartina jeung Karta waktu harita langsung ngagorowok kitu bari muterkeun teutepanana ka sakabeh lalaki anu masih keneh nangkarak bengkang. Korejat. Lima lalaki teh waktu harita harudang deui. Sanajan nadangan kanjeri anu tangtuna oge lain bantrak-bantrakeun keur maranehna kacida nyerina, tapi lumayan kuat oge maranehna teh waktu harita masih keneh sanggup nangtung bari tutupanna teh masih keneh galak. Eueuh tanda-tandana geus pinuh ku kasieun jeung wawanena leungit. Montong suka bunga heula sia. Bener, montong suka bunga heula sia. Montong suka bunga. Can ele dewek mah can ele. Jambak sakieu mah ngaranna gelut cia. Ceuk lima lalaki teh waktu harita nyarita kitu. Hari heueuh masuk. Lakukeun sia, lakukeun. Rek naon deui anu dilakukeun ku Arandika sakabeh. Samemeh ku dewek dibuktikeun. Kokod Arandika bakal dipotongkeun bongan. Geus kumawani datang ka ieu tempat jeung ngalakukeun tindakan anu tangtuna. Ku dewek duaan teu dipikaharep sabab dewek teh di dieu keur istirahat, tapi Arandika ngadon datang ngaganggu katenangan kuring jeung pamajikan kuring. Jadi montong harapkeun kuring jeung pamajikan kuring ngahampura Arandika deui lamun teu kuat ini tieu tempat. Arandika sakabeh bakal ngerasakeun kokod Andika dipotongkeun ku dewek. Jakarta waktu harita nyaritana teh beuki garihal sabab bener-bener kacida ambekna nempo kaayaan lima lalaki teh masih keneh metegreng teu aya tanda-tandana rek ini teh tempat-tempatan. Bener sia. Sok keluarkeun ulah loba nyacap nu kaos kitu patut tari heuh sanggup mah. Sabab kuring duaan mau diantepkeun bakal diwarah leuwih ti kieu sia Andika teh. Ceuk Kartina waktu eta manehna oge nyarowok kitu. Batur kawasna mah ayeuna kapaksa urang teh kudu ngagunakeun kemampuan akhir. Urang warah. Dua makhluk teh wang warah. Sanggeus nyarita kitu salah sahiji lalaki jeng kaceleng. Lima lalaki teh ngumpul ngajejer yang hareup ka Karta jeung Kartina anu silih teu bari seri leutik kulantaran maranehna geus bisa ngukur sakumaha kahebatan lima lalaki eta. Sanajan waktu eta rek ngerahkeun kemampuan pamungkas maranehna. Sok nyai ayeuna mah ku nyai bae sorangan lah, akang mah geus males nyanghareupan bocok kaos kieu patut kacida gampang na keur akang mah geus ku nyai bae sorangan nya geulis.
wayahna punya baik sok sanggarepan tindak sabab lima makhluk teh kumawani ngahina nyai jadi nanyai anu kudu ngabarahna. Jakarta bari terus maneh nama diuk yang harepan durukan deui teu malire deui kalima lalaki anu geus ngawatek ajian pamungkas maranehna. Mohon kangkeun ku abdi oge jalmi kieu mah kacida gampilnakeun ku abdi bade diwarah bakal dipotong-potongkeun tah kokodna teh bongan geus wani nyarita jeung boga niat anu teu bener ka diri abdi. Cek artina bari terus singkil manehna teh rek ngawatek ajian anu diandalkeun ku manehna. Drak-dak 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 lima lalaki teh leungeuna kadenge urat-uratna karencang jeung tulang-tulangna ting drak-dak musatkeun kekuatan batin anu ku maranehna dipimilik kana dua leungeuna. Tapi salah saurang ti lima lalaki teh sanggeus ngawatek ajian pamungkasna ngagorowok molotot ka karta anu keur diuk bari siduru teu malire deui kana kaayaan maranehna. Setan sia ngahina ka direk limaan sia ngadon ngacedog kaos kitu patutna sia teh geus teu karunya ka ambewe cenah pamajikan sia hayang bener-bener modar sia pamajikan sia teh goblok. Cek eta lalaki waktu harita langsung ngagorowok itu montong lobanya capek kaos gitu patut sia tuh kadenge tadi salagi kuring teges ngomong kacida gampang na ngalawan arani ka sakabeh mah jadi na teu kudu jeung salaki kuring sia ngalawan kuring oge sia teh bakal ngalencret bukti sok buktikeun ari sanggup mah teu naon salaki kuring oge antepkeun oge kulantaran geus pasrah rek dorek ieu oge teu dipikiran deui tebeuning kuring oge masih untupan ke ngalawan aranika masuk maju sia untuk loba bacot kaos itu patut. Cek artina waktu harita langsung nyerowok itu sedangkan karta mangan saukur seri leutik bari ngasur-ngasur seuneu kulantaran rek parem ngajak ditumpangan deui sulu atuh gur seuneu teh hurung deui ngabebela beuki jentre kacida caangna di eta tempat teh puguh bae ka tembong naon bae oge anu dilakukeun ku lima lalaki eta anu nyang hareup ka kartina. Setan ayeuna ulah diantepkeun euy jang podaran kulantaran kacida galakna padahal materina mah rek dipake suka bunga rek dikeukepan sia teh tapi kulantaran geus cucung mah kaos kitu patut modar sia. Sok ari bisa masuk sanggup sok lakukeun lain ukur nya capek kaos kitu patut bae sia daringan ngomong mah gampang. Rek gitu rek oge ngomong mah gampang buktina anu can puguh mas ya. Tembal kartina waktu eta langsung nyarita kitu bari mencerong jeung geus siap sagala rupana geus musat dina dua leungeuna rek nadah naon bae anu dilakukeun ku lima lalaki atuh waktu eta teh lima lalaki teh teu loba nyarita deui langsung ngadorongkeun dua leungeuna ka harup belesat hasyup hidung melesat rek nyerang ka kartina tapi waktu eta kartina oge teu cicingeun ngadorongkeun dua leungeuna belesat gulungan angin ngagelebug waktu eta nyapu haseup anu kacida gedena ngagulung rek nyerang kana awakna bledak bledug dis ceprot sanggeus gulungan haseup jeung gulungan angin diadu ngabledug kartina teh cicingeun awakna teh melesat langsung neunggeulkeun peurupna kana dada lima lalaki siu blesat ceprot bletak koceak aduh nyeri ampun aduh kubrak lima lalaki teh waktu eta langsung nangkarak bengkang dina lemah bari jeung dina waktu eta lain ngan saukur nyeri dadana anu kakeunaan ku tenggelan kartina leungeun kenca maranehna oge waktu eta geus ngaplek ku sabab dipotong-potongkeun ku kartina
geuningan jago-jago kitu patut sia kakara ngalawan pamajikan dewek geus teu walakaya komodi ngalawan dewek sia bisa ajur abak teh Jakarta. Waktu harita langsung nyarita kitu bari beberapa katakan seri jeung serikeun 5 lalaki anu keur kokosoda nahan ka nyeri. Sedangkan Kartina waktu eta barang ngadenge caritaan salakina ngaleret sakedeung bari imut ngagelenyu ka Karta. Teu dilatih harita mencorong deui ka 5 lalaki anu masih keneh kumaragung nahan ka nyeri. Tah bener ceritaan salaki kuring teh. Arandika lamun ngalawan salaki kuring mah lain potong deui kokod teh tapi bakal ajur awak Arandika teh. Jadi ayeuna geura ini ti tempat. Sabab lamun Arandika masih kena aya di hareupeun kuring duaan moal diantepkeun deui. Sira Arandika bakal bejad, bakal hancur. Bakal dipariskeun beung teh sira bakal mencret sia dina leungeun kuring. Ini sia ayeuna ini sia ini. Bener, ini sia, ari ini sia. Buntu ku dewek bakal dipodaran kabeh sia. Jakarta waktu eta kata oge langsung nangtung bari monotot ngahaja nyingsieunnan 5 lalaki eta atuh puguh bae kawani anu tadina boga angkeuhan bakal sanggup ngalaksanakeun kahayang maranehna leungit saharita eueuh anu nyarita ting koneal hudang bari rumanggieng oge lumpat sakalumpat lampet bari teu pararuguh lumpatna oge sabab bari nahan ka nyeri jeung lulumpatan dina tempat anu poek burusuk les. Waktu eta 5 lalaki teh geus leungit kulantaran kabulen ku poekna peuting jeung aya di jero leuweung. Aya bae nyai. Urang istirahat teh kaganggu kuduna mah urang teh keur silih haneutkeun di tempat teh. Anjakal kudu kaganggu ku kitu patut jadina teh. Aya bae. Jadi teu haneut urang teh yeuh tiris akang mah nyai. Akang aya bae. Kakaretoss nya hareupan kitu patut kalah nyarios kitu. Nah hoyong kumaha kitu pun eta nuju nyang hareupan sunu haneut eta oge engkang. Ceuk Kartina waktu harita nyarita kitu bari nyampeurkeun terus diuk digigireun salakina bari ngagelenyo imut. Atuh beda nyai. Beda haneut seuneu jeung haneut awak nyai atuh rasana oge beda. Jeung deui teh salah tah 5 lalaki tadi teh daripada dianggurkeun mendingan ku akang di tempat ge da ngeunah ieu nyai. Akang aya bae. Nah yang naon kitu. Ceuk Kartina waktu harita langsung nyarita kitu bari langsung ngalendotan nangkep kasalakina. Atuh biasa nyai keur teh rezeki kapan di dieu teh urang teh bisa suka bunga atuh peperiheun pamikiran urang teh keur teu tenang mikiran nu jadi anak atuh kahayang urang ge kudu cumpon atawa nyai teh geus teu hayang ngalayanan akang. Engkang aya bae iraha abdi tara kersa ngalayanan engkang nya mangga bade mah memang na abdi sok nolak henteu dan akang ieu mah sadayana oge mangga engkang mangga. Tembal Kartina atuh geus kitu mah maranehna teh sanajan ditilaman ku dangdaunan. Waktu eta silih tangkep silih haneutkeun awak anu tangtuna sarere oge apal kumahanya kaayaan salaki pamajikan. Waktu eta silih nyacapkeun ka sono. Ayeuna urang tinggalkeun heula kaayaan Kartina jeung Karta anu geus awarah 5 lalaki jeung waktu eta teh ngadadak Karta teh aya ngahaneutkeun awakna ngagulung gaper pamajikanana. Catur ke 5 lalaki anu bari ngararasakeun kan nyeri waktu eta lulumpatan sanggeus jauh reg maranehna teh areureun bari nahan kan nyeri dariuk dina taneuh reng hapranjuk kulantaran kacida capena. Aduh ayeuna geus kieu kudu kumaha urang teh aduh cilaka geuningan teu nyangka urang bakal papanggih jeung
dua jalma anu kacida luhurna kemampuana, aduh teu disangka, aduh cilaka mangkaning urang pagawean teh can hasil. Jeung di lamun urang langsung kalembur-lembur ge moal bisa kukumaha meureunnan kalah ka urang neangan cilaka leuwih parah ti kieu sabab leungeun, aduh geuning dipotong-potongkeun kieu nyeri, aduh kudu kumaha ayeuna euy, kudu balik deui atawa terus ngalakukeun rancana urang anu rek madog, aduh cilaka tapi piraku kudu madog dina kaayaan kieu moal bener, aduh nyeri cek salah saurang lalaki waktu harita nyarita kitu geuningan maranehna teh samemehna boga niat rek datang ka hiji lembur sabab maranehna teh rampok. Atuh piraku urang ngarampok dina kaayaan kieu moal bener atuh Kang, jang balik deui Kang, jang balik deui, sanajan urang teh pasti bakal dicarekan ku Kang Badra, tapi kudu kumaha piraku urang ngarampok dina kaayaan kawas kieu cilaka Kang, moal bisa kukumaha boro-boro ning bisa mawa harta banda ngalawan naon masyarakat biasa oge moal kuat urang teh, moal kuat adon hayang digarebugan ku maranehna meureunnan Kang, urang balik heula Kang, urang balik heula. Sanajan pasti urang teh bakal dicarekan ku Kang Badra, tapi da moal bener Kang, ngarampok oge moal bener iwal ti ayeuna mah kudu balik heula men tadi ubaran heula ku Kang Badra. Cek salah saurang baturna waktu harita nyelengkeung kitu bari muringis nahan ka nyeri sabab sarua leungeun oge geus ngaplek. Heeh atuh ayeuna mah yuk urang balik sanajan urang teh aduh cilaka urang teh bakal menangkan nyeri anu leuwih, tapi sarua bae urang teu balik oge moal bisa kukumaha, jang laporkeun bae kaayaan kieu, jang nyeun alesan kumaha bae carana, urang bejakeun bae urang teh aya nu nyegat sameme asup ka lembur, tak kitu bae ayeuna mah supaya urang bisa salamet tina panyiksa Kang Badra. Cek pamingpina waktu harita mutuskeun akhirna mah sanajan bingung oge kapaksa rek balik deui. Bener Kang, bener eta bae ayeuna mah urang nyeun alasan kitu bae, aya nu nyegat kitu bae lah geus, jang caritakeun sagala rupana, jang nyeun carita supaya Kang Badra teh percaya teu nyiksa ka urang. Cek sakabeh anak buahna waktu eta nya tujuan ka hayang ngatawa rancana pamingpina. Atuh geus kitu mah bari nahan ka nyeri maranehna teh neruskeun leumpangna asup ka leuweung nuju ka markas maranehna. Teu lila oge maranehna teh geus nepi ka hiji wangunan, sanajan eta wangunan teh dijieunna tina kayu tapi kacida kokohna kulantaran markas maranehna cicing di eta tempat. Anak buah Badra leuwih ti 15 urang, 5 lalaki eta teh 5 anu paling dipercaya ngalakukeun tindakan naon bae oge saperti kawas dina waktu harita. Maranehna teh ditugaskeun ngarampok ka hiji lemurngan dina waktu eta barang nepi Badra teh molotot kemudian empok kaayaan leungeun maranehna geus ngaplek teu bisa kukumaha. Arandika kunaon ngadon mantog deui ka ieu tempat bari teh jeung mawa hasil sia, jeung di kawas ngaplek kitu leungeun arandika teh kunaon sia, nah eleh arandika teh ngalawan warga lembur, nah eleh arandika teh erek gelut ngalawan warga lembur, nyarita sia nyarita syuk gamblong, aduh ampun Kang, ampun nyeri, ulah disiksa nyeri Kang, aduh nyeri. Atuh 5 lalaki teh waktu harita tingko wowong nahan ka nyeri kulantaran ripu kacida awakna. Waktu eta ditambahan deui dicabokan ku Badra. Aduh Kang, ampun Kang, ampun ulah disiksa Kang,
kuring limaan teh can nepi ka lembur tujuan Kang, sabab aya nu nyegat Kang, aya nu jegat kedua jalma awewe jeung lalaki tapi kamampuan teh kacida luhurna kawasna mamaranehna teh geus apaleun rancana urang Kang. Aduh dalam ngalawan warga lembur mampir aku kuring bakal kawas kieu moal Kang, moal kuring di mah teh moal kawas kieu ngalawan warga lembur mah. Cek pamingpina waktu harita langsung ngajawab kitu jeung ngajelaskeun sagala rupana anu geus direncanakeun ku maranehna rek nyeun alasan kawas kitu. Ah naon sia saha anu wani nyegat aranika teh saha, nah aranika apal atawa wawo saha? Coki Badra waktu harita langsung nanya gitu. Duka Kang duka sabab kuring limaan oge teterang saha jalma teh teterang Kang, teterang ngan kamampuana kacida luhurna teu disangka Kang, teu disangka kakara oge rek asup ka lembur anu di sejak urang duaan ngadadak jajalaneun teh dihalangan ku eta jalma Kang. Cek anak buahna waktu harita nyelengkeung nyarita kitu atuh buki ambek bae Ki Badra teh ngan waktu eta henteu nyabokan atawa nenggeulan deui langsung ngahuleng, tapi tutupanna teh teu leupas mencrong kalima anak buahna anu masih keneh humaragung nahan ka nyeri. Setan anika teh nyarita benar atawa ngan saukur nyeun alasan sia, jawaban balik sia. Lamun wani ngabohong bakal dipodaran ku dewek sia. Kabener saha eta teh jeung ti mana datangna sia? Cek Ki Badra waktu harita nanya deui sanggeus rada lila molotot mencrong kalima anak buahna anu terus-terusan humaragung. Duka Kang, duka teterang ayeuna mah ieu heula bantos heula ieu. Tulungan Kang, tulungan nyeri. Aduh komo deui ieu. Aduh leungeun anu dipotong-potongkeun nyeri Kang, tulungan heula Kang, tulungan ke lamun geus diubaran urang ngobrolkeun deui tulungan heula wayahna Kang, wayahna ripu nyeri. Cek lima anak buahna waktu harita nyararita kitu. Leres Kang, leres. Ayeuna mah teu kenging heula nalek kitu kieu deui. Awatos Kang, tulungan heula. Cek anak buah sajena waktu harita ting calengkeung kitu atuh puguh bae Badra sanggeus rada lila ngahuleng jeung deui manehna oge karunya nempo anak buahna komo deui salila ieu lima anak buahna teh tara gagal dina ngalaksanakeun tugas kulantaran lima anak buah eta teh anu kacida di percaya ku manehna dina ngajalankeun sagala tugasna. Peuting harita oge peuting munggaran lima anak buahna gagal dina ngalaksanakeun tugas. Tapi awas ya, lamun dina hiji waktu kapanggih aranika teh ngabohong ka dewek dengekeun sia bakal dipariskeun bohong teh ku dewek sia. Ayeuna geus sok barudak cokot ubar jeung sagala rupana ku dewek bakal diurut dieu kadiekeun leungeun andika hiji-hiji kadiekeun. Barang tas carita kitu waktu eta salah saurang anak buahna nyamperkeun teu loba nyarita deui leungeun anu keur ngaplek teh ragamang dicekel langsung dibetot satarikna. Atuh puguh bae lalaki eta teh langsung kokobowongan nahan ka nyeri. Aduh Kang nyeri, aduh nyeri Kang, aduh cicing ngacedok sia cenah hayang diubaran. Kalau kokobowongan kaos kitu patut hayang dipotongkeun deui leuwih ti kieu sia pokon teh ngacedok sia waslin cawaro wae sia teh ngacedok sia ngacedok. Cek Ki Badra waktu harita molotot bari jeung terus-terusan ngebetot leungeun eta lalaki atuh puguh bae tetep wae sanajan henteu ari kokobongan deui mah waktu eta muringis nepikeun ka ceurik kulantaran kacida nyerina. Waktu eta diurut bari jeung urutna teh
kawasan rek nyilakakeun sabab bunga betot sabetotna henteu lalaunan deui. Barang keur ngurut eta lalaki terojol ti jero dua awewe anu hiji mah awewena teh geus tengah tubuh aya beureunan kana 50 tahunan mah sarua jeung Ki Badra anu geus kolot manehna oge umurna geus aya 60 tahunan. Eta dua awewe teh nyampeurkeun ka maranehna anu hiji mah masih keneh ngora kacida geulisna. "Ama, kunaon eta? Si Mamang kunaon? Mendengar plek itu. Ieu na pananganana kunaon ama kunaon?" Cek eta wanoja waktu harita nanya gitu. "Bener ama kunaon eta teh? Burodak kunaon? Geuningan balik-balik teh non ripuh kawas kitu." Cek awewe kolot eta teh pamajikan Ki Badra waktu harita nanya gitu. Eta wanoja oge wanoja anu geuningan eta teh anakna Ki Badra. "Aduh ambu, iya tah nyai, barudak teh gagal ngajalankeun tugas. Cenah mah sameme asup ka lembur tujuanna teh kalah ka aya nu nyegat. Awewe jeung lalaki eta dipotong-potongkeun kokodna." Cek Ki Badra waktu harita ngajawab gitu bari ngaleret ka pamajikan jeung ka anakna. "Aduh Mamang, nah saha nu wani ngaganggu ka Mamang? Lamun kitu mah sareng abdi bae atuh ama. Nah kunaon ama dugikeun ka ayeuna teh acan miwarang abdi nyarengan Mamang sadaya dina ngajalankeun tugas di ama. Cobi lamun sareng abdi mah moal kieu meureunan." Cek eta wanoja waktu harita langsung nyarita kitu. "Aduh ama mah lain teh hayang nitah nyai tapi sieun nyai teh kapan wanoja kacida geulisna jeung di lamun cilaka teh aduh ama mah teu tega, lain teu hayang, lain teu percaya sabab nyai teh ilmuna kacida luhurna. Barudak ieu mah eueuh naonan dina leungeun nyai mah tapi tetep bae ama teh nepikeun ka ayeuna masih keneh hariwang nitah nyai marengan barudak mah sok sieun ieun itu tuh geuning. Aduh kumaha nyai teh yeuh." "Kumaha ama kumaha? Nah sieun naon sieun kumaha? Aya naon? Aya naon salurusna ama dugikeun ka ayeuna abdi mah masih keneh bingung kunaon ama. Kapan ama teh teras-terasan masih ilmu ka diri abdi siang sarawengi biar aku kanggo pajangan hungkul. Kapan meureun tiasa nyarengan tiasa ngabantos si Mamang sadayana ama kunaon 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 aya naon salurusna ama aya naon?" Waktosna kabujeng Seep cak urang kanturkeun heula cariosna dugikeun ka dieu kumahanya kaayaan Ki Badra waktu harita barang ngadenge pananya anakna jeung deui saha sabenerna eta wanoja teh jeung deui kunaon Ki Badra nepikeun ka waktu harita can wani nitah anakna marengan sakabeh anak buahna dina ngarampok. Padahal mah kamampuanna geus jelas. Manehna oge apal anakna teh leuwih luhur ti sakabeh anak buahna. Insyaallah kapayeuna ku sim kuring diteraskeun deui sapunya repegat simpai paturai patepang deui mangga permios.